Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita tadi itu untuk ke Candi Borobudur. Untuk atasnya tuh. Jalan apa main lagi? Kumaha eta barolana. Jarak lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Tatar Pasundan. Kali ini kita berada di Desa Waringin, Kecamatan Palasah, Blok Linggawangi ya. Jadi kita akan mengungkap sejarah apa kan? Ada batu lingga. Batu ya di sini namanya Batu Lingga. Jadi kita akan mengungkap sejarah menurut warga sekitar ini mitosnya. Kenapa? Lebih jelasnya sih langsung aja tanya ke warga biar ada narasumber juga Boleh. untuk bercerita. Warga nanti silakan ada yang masuk. Selamat malam, alhamdulillah kita kedatangan dari RT setempat di sana ini Pak. Boleh menjelaskan ya sedikit cerita ya tentang mitos yang beredar di masyarakat mengenai batu tadi, boleh dijelaskan Pak? Jadi cerita orang tua dulu itu kisahnya dari batu itu dari Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya sebenarnya itu batu itu untuk ke Candi Borobudur untuk atasnya tuh, untuk di atas, untuk paling atas. Tuh. Jadi batu itu persegi memang kelihatan begitu ya, tapi kerucut sampai ke bawah berada geratan gitu, ada di lingkaran itu ada emas dari dulu, dari cerita orang tua dulu itu zaman nenek moyang kita. Dari Tasik sebenarnya arahnya ke timur seharusnya. Cuman di sebelah timur itu ada macan yang segede kerbau, sosoknya itu Ada sosok macan. Jadi yang memikul batu ini pada takut, jadi lari ke sini, ke utara itu udah kecapean, ditaruh di sini. itu berupa ada gangguan nggak ke masyarakat? Kalau ke masyarakat kalau lagi hajatan itu ada suka yang menangis, itu minta sesajen lah, sekasarnya gitu. Selain itu ya ada sih kayaknya udah Kira-kira udah berapa tahun ya? ribuan tahun berarti ya. Udah lama banget gak. Soalnya Candi Borobudur aja kita nggak tahu bangunnya gitu. Cerita itu membangun Candi Borobudur sebelum kerajaan berdiri lah ceritanya itu. Jadi mohon maaf ya Pak, sebelumnya kedatangan kita itu untuk mengungkap tempat tersebut ya. Jadi Tentang kebenarannya tentang gitu kebenarannya ya. apakah benar Secara atau tidak. versi dari
misalnya dari mitos masyarakat ceritanya begini gitu kan. Iya. Nah ini mas secara gaibnya kayak gimana gitu kita ceritanya akan gitu. telusuri. Iya. Mohon maaf ke depan. Dan apa itu masalah mengungkapkan ingin kebenaran pengetahuan kita bagus sih ke masyarakat supaya tahu gitu. Sejarah Dan bahwa di sini sejarah- tuh ada sejarah gitu. sejarah dunia lah, Ya betul. bukan sejarah se-Indonesia, ini mah sejarah Berarti ini sedunia. termasuk warisan leluhur Ya, budaya nenek dunia moyang ya. kita, ya. Wah, nenek moyang kita. mungkin ini berupa warisan dari nenek moyang. Dari nenek moyang kita itu. Oh iya Pak, sebelumnya namanya siapa? Perkenalkan dulu. Endang, Pak RT, Pak RT. Pak RT ya. Ya, Pak RT. Saya Kang Adit. Ya. Pak RT aja lah. Nah, jadi saya Kang Adit, ini Kang Novi. Ya. Ya, Mohon izin ya Pak ya, silakan. untuk syuting di sini. Apa, penting aman lah, selamat gitu. Cukup ya Pak ya? Ya. Ya udah sahabat, mari kita akan melakukan proses mediumisasi versi gaib. Mari kita saksikan. Sebelum kita lanjut ke mediumisasi, alangkah baiknya kita bersolawat terlebih dahulu ya. Allahumma sholli wa sallim ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Naon ieu? Assalamualaikum. Awas. Assalamualaikum. Awas. Assalamualaikum. Sampurasun. Awas. Ki, Bade. Tenang, Ki, tenang. Ki. Oh, nu jadi aki teh. Ki. Tenang. Ke atas ya. Apa? Mungkin sosok yang di sini. Woi, kadia, hoyong nyari ya. Ki, turun. Harunya karang iya. Turun. Aya naon? Turun lagi. Pada tata ros, punten ieu mah. Cing, gua ngobrol bareng cing. Tenang. Tenang. Iya, sareng saya. Sareng saya, panjenengan. Panunggu di dia. Oh, ini dia. Kudu nami. Punten ya. Ya enak naon ka dari ieu, hoyong silaturahmi. Sanes ngaganggu. Terakhir biasa calik. Calik kita. Kita paling enak sim kering kena nyerios laki. Sarang Atisa, sim kuning nyerios. Sarang Atisa. Nah, aku udah nyebut kenaran. Lepangkeun sim kuring. Sim kuring. Lagi tos lah milih dia teh. Lila, Seberapa tahun ki? Hoyong perang. ratusan kan deh. Iya teh kedatangan ka dieu teh hoyong ngagali informasinya reng-rengan teh ka dari teh. Sakantenan silaturahmi. Naon informasi teh? Hoyong terang teh maksudna teh ngagali Sejarah. sejarah di dia di tempat ieu gitu ki.
Sejarah nu mana? Apa anu batu nu paling itu? Batu lingga. Batu lingga. Nyaho. Eta kumaha Ki sejarahna Ki? Sejarahna kumaha eta Ki? Baheulana Sejarahna kumaha Ki? Iya. Esa Ki. Dong Ki. Tinggalin nanti. Apa beda wilayah Ki sareng Aki di dieu? kabeh ge sawilayah. Oh, sawilayah. Nya hoyong ngagali informasi, hoyong terang gitunya sejarah tempat eta. Sejarah batu eta kumaha tadina bisa aya di dieu. Gitu Ki calik. Lobaan ieu naraha. Kan hoyong terang sejarah. Yang ningali sejarah. Sejarahna teh kumaha kapungkurna Carita eta. zaman Aki. Tak ada nu eta tah. Kan kata mah kuring kan. Sok Ki. Kumaha terang teh. Kumaha awalna eta bisa aya batu di dia gitu Ki. Awalna Nya. awalna aya 8 ajudan. Heeh. Nu diutus. Diutus Hmm. ka mana? Eta teh lain mangrupa batu. Heeh. Lain mangrupa batu. Mun nu ngarti mah dipaling tah. Pedah ku alusna. Nu ngarti moal nyaho eta aslina naon. Eta teh kunaon bisa maksudna teh bisa cicing di tempat ieu teh si batuna teh. Cicing antep. Nya bisa disimpan di dinya di dieu teh kumaha? Tadina teh Ki. Utusan teh pan. Lain mangrupa jalma. Dewek kana jinan wek ngabangun. Oh, berarti ti bangsa Aki keneh gitu. Lain. Bangsa Sabin Kuring mah beh dieu. Heeh. Zaman babaheulaan. Nu jaban jin sagara de luhurna tah nepi langit. Si Tohir. Seperti jin Ifrit tuh nya Ki. Kawas gitu. Apalin kasih Tohir eta dirinya. Kita ka dia. Ulah Kunaha? urang ek nyarita. Eta bisa di dieu kumaha? Emang tadina dibawa ka alam gaib heula gitu. Lewat alam gaib. Apa kumaha eta teh? Baheula mah jin gen mangrupa gaib. Oh, berarti ngajirim gitu. Ngajirim ngajelema gitu nya. Cuman rupana teu sampurna. Baheula mah teu areuweung hariles. Nya. Kos maraneh kieu. Mangrupa tapi teu sampurna. Eta baheula. Kerasa can aya lampu nu caraang tah. Tertarwek mah Ki. Hmm. Zaman damar berarti Ki. Zaman baheula mah nu kitu. Tapi Ki eta maksudna teh seueur nu nyicingan tempatna eta di dinya. Loba. Sosok-sosokna naon bae Ki? Hoyong terang. Aya nu leuwih antep di ditu. Nu leuwih antep teh kumaha Ki? Udah di Jawa. Oh. Jago ya. Berarti Sapertos Jawara Ki. Iya. Tapi eta sok aya we nu ngaganggu ka masyarakat di dieu gitu, Bu. Aya eta manungan mangpaatkeun jinna. Oh, Tah contohna ngamanfaatkeun kumaha tah? Keur geger eta batu anu jadi pangsajarah di dieu. nya dimanfaatkeun. Lamun aya jin anu ayeuna ngomong ka itu ka dieu, lompatna ngomongna ti dinya. Saanu rek teu ngalakonan teu. Mere saanu henteu kitu.
Pasti marer komo beja tembalna tidinya. Ti batu eta merenya. Kuduna mulah dibere dalam tidinya. Nya bener. Dan mah berarti tementanya. Aya ki di dia nyalira apa gaduh bala di dia? Gaduh. Gaduh. Sosokna kos kumaha ki? Aki. Bataraja monyet Oh. lain Hanoman. Nya. Nyaho Bataraja. Bataraja teh nu kumaha ki? Ai Monyet sama make del jalma. Kade lain hinggah maraneh monyet lain. Nya. Nya. Tapi lamun teu kabur disebutna monyet. Ngas keluar daeng. Sok lah cicing, akhir cicing lah cicing. Ki nuhunnya informasinya nya. Hatur nuhun caritana. Keduanya ki. Tuh. Ngomong. Kita akan lebih jelas lagi memperdalam komunikasi dengan proses mediumisasi ya yang kedua. Mari kita saksikan. Nah, Kang. Terus. Nah, aman. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum. Sampurasun. Dia sarang sa nanti mana? Wah, belah itu. Di belah batu. Erek nan aras bias. Pada tarfias. Eta tentang batu eta. Cicing. Coba jelaskan. Kumaha eta baheulana? Baheulana teh kumaha batu eta? Kang naon? Ye bade tatarot. Henteu Silaturahmi lah jangan silaturahmi lah intina mah. Hoyong terang kumaha asal usulna, asal mulana batu eta datang ka dinya teh kumaha gitu. Pilihkan lah ya. Henteu nya sok cicing asal akeuna. Pilihkan lah iya. Akeuna cicing kana. Oke, kumaha penjelasan itu? Nah, itu mecak jadi nanti pan ayo. Kumaha eta cik? Asal usul ku bisa datang na batu ka dia. Kan tadi saurno tadi gitu, ya aki han kajamanana sih kan teh. Aya nu diutus. Kan diutus. Titah mawa eta Titah mawa. Heeh. Teu sabeja mah bisa. Mangga Pak RT bade tataras mangga. Ki ieu warga ieu teh hoyong narosnya. Hayang terang. Hoyong terang teh. Hayang naros. Mangga, Pak. Margi ieu ki warga nu Nah, di ieu dieu. warga nu daerah dieuna. Assalamualaikum Ki. Sampurasun. Sampurasun. Ki. Aki saya namina Ki. Nyawa ngaran sim goreng. Kunaon Ki? Rahasianya Ki. Berharga. Bagi bangsa kami. Sangaran ngarana. Bisa berdua. Oh, itu biasa. Biasa di Nya teu tiasa Publikasikeun. Mangga Pak bilih nu ditapaskeun. Beuh aya anu Unek-unek. unek-unek. tos lami di dia Aki. 1500 tahun. Nah, 1500 tahun 1500 nanti sebelum Masehi berarti sebelum nya. Masehi. Eta abdi hoyong terang Ki. Sabenerna saleresna batu eta teh di mana
asal usulna di daerah mana? di daerah mana asal usulna? Kidul, kulon, kidul. Aya hiji putusan di bangsa jin. Tapi anu leuwih lain sekedar jin sembarangan. Itu Udah bawa mengawar wujudnya. Ki. di daerah Galunggung Ki. Oh, berarti anyar gitu. Nyaho pas nginjak eta batu kadinya. Oh, minyak siana gitu berarti ya. Oh, berarti minyak siana. Jadi henteu campur tangan jeung anu diutusna jeung kerajaan Bokumahana Jadi, campur tangan berarti mah kayak minyak siana urusan unggul Banyak gitu. sih nungkul berarti aki mah anu nyandakna sabaraha jalmi Ki? 8 di pikolnya Ki? Dipanggul. Panggul apa di pikul? Digandong. Oh, digandong. Kumaha. Bergantian merenya Ki? Oh, Dikawal da lain sambarang batu. Ya. Laras ente Ki teh lebatna teh aya inten tak emas dina cincin teh. Kan kabeh jelema bisa nempok. itu bisa sakabe jalmi biasa nempo. Oh, Berarti anu Anu jalmi orang bisa tertentu. oge kadang teka temponya Ki. Gitu Len. Nah. Jadinya ari anu tah anu mawa eta teh, anu mawa atau anu berkaitan jeung etana aya keneh teh di dia. Berarti geus areueuh kamaran ada teh. Nu 8 eta teh. Oh. Tong bohong. Aya keneh meureun lah. Tong bohong. Di dia mah saukurang yang nyaho wungkul teh. Moal dinaana teh. Da moal digali moal di ieu. Hadir kan si Wahabnya. Namina Ki Wahab kan. Jadi istana amis teh. Bisa tebeh ditu ya. Ka ulama teh wani nyaritakeun. Berarti kudu salueureun nu ieu nya. Nya, Salueureun nu teu ieu. wani nyaritakeun teu kawasa lah Pantun lah. istilahna. Aya nu lebih berkuasa, aya nu lebih ieu. Dengan saukur Langsung nyaksian. nyaksian. Berarti abdi udah terang sih lamun aya pangerannya. Saha eta hiji pangeran. aya pangeran hiji pangeran setiap hujan teh berarti nganggana teh acuk rek. Di dia teh nu ngajagina teh. Eta berarti. Laras sih. Berarti ieu teh nu sok disebut Ki Wahab teh nya eta pangeran barunya. Nya, jujur lah. Kunaon? Kan kieu ya contohna kan aning cenah digogoreng tempat urang teh cek pangeran teh gitu kan pangeranna mung carita Di luar Gitu. ngakukeun ti dia. nya kan aning hayang ngobrol gitu Mengpeung tadi gitu. teh mumpung urang aya ka dieu Ku abdi ge Ki eta teh bade diperjuangkeun Ki. Aki teh meureun hoyong di saungan kitu teh. Terus di benah lah. hayang dibebenah teh. gitu Dibebenar eta teh. Pada kuno gaduh tanahna teh teu dipasihkeun Ki. Abdi teh bade secara kumaha dipeser kumaha teh kengingeun teh teh. Kuno gaduh tanahna teh. kumaha Kumaha teh Ki? pangeran ieu nanya asup bae nya Ki Wahabna nya moal kuatkeun cing geula itu ulah ulah Anu. Oh, Ngomong. dipindahkeun. justru kan di beban lah. Bade dibebenah teh teh bade dibener-bener Ki. Lamun dipasihkeun kuno gaduh tanahna mah. di bebenah aning loba keluhan pangeran teh gitu keluhanannya gitu kagok goreng bae gitu mata kayak jeung urang mah balaka wae jujur bae gitu
naon deui Nah eta we nu kabalakakeun ku pangeran kumaha Kang eta? Jadi hayang nanti kumaha teh cek pangeran kudu kumaha kan. nya hayang Istilah kan bersih ieu lah. embung balaka kan ieu istilahna saksina embung balaka geus teu boga kawasa deui selain teh anu pangeran eta gitu kan. Jadi kudu kumaha gitu. Apa berinteraksi ngobrol secara pribadi apa batin jadi istilahnya mun diasupkeun ge mungkin teh kekuatan udah jadi bisikan ayeuna dewekana asupnya kitu karaga cenah ieu mah nya cek dewekana jadi kumaha ya itu jadi seolah-olah anu sajen langsung ke tempat gitu jadi ngajaga bener-bener teh gitu. Kan pepejeun anu kadua kaserang pas keur di luaran gitu hayang ngebersihkeun nama eta teh perjuangan besar-besaran gitu kan ayeuna tinggal kita mati-matian habis-habisan lah nya gitu menjaga tempat gitu. eta teh pangeran anu di Ponorogo bener teh pangeran Ponorogo nya ieu teh nu ngajagana ge lain cepet teh pati Gajah Mada ngajaga teh di dieu teh pangeran ti Ponorogo ieu teh kudu disebatkeun mah gitu ya kumaha nya keluar bae coba terusnya keluar bae nya amin proses meditasi selesai ya alhamdulillah. Jadi gimana Kang hasil isi cerita dari semua ini? Ya nu intinya mah nya emang bener tadi kan saur Pak RT kan tadi teh daerah Kali itu ya. Anu masalah eta emang bener ta cuman eta nu akhir asup teh cuman saksi jadi gak bisa kasuna teu bisa ngungkapkeun bahwa nya emang aya nu lebih berkuasa tibatan tadinya. Nya pangeran oge Jadi eta anjeunna mah jasa cuma nyaksian nungkul pas harita eta batu nya dipindah ke teh. gitu aya dewekana nempo gitu. Ningalikeun ya. Eta emang bener-benernya pangeran anu di diana anu bener duka pangeran eta teh duka anu mawana duka pingpinana duka kumaha. Jadi bener-bener ngajaga batu ieu jadi teu tiasa asup Mati-matian berarti ngajaga batu ieu nya. nya sampai-sampai anu kadua oge nya rada luka-luka meureun kumaha da saking ku ngajaga teh lamun ayeuna anjeunna kaluar ti daerah dinya nya berarti otomatis anu ti luaran asup ka jero gitu nya hayang nguasai tempat eta Jadi eta mah tempat kajaga we nya. saking ku bener-bener ieuna nya emang loba direbutkeun loba nu hayang Loba gitu. loba nu maributkeun. Nya gitu istilahna mah. Efek kepada warga mah berarti Nah, soal efek ieu penggangguannya. Penggangguan ke masyarakat. Sabenerna mah eta pangeran henteu ngaganggu teu ngutus titah sasajen lah teu kudu biasana supaya diagul-agungkeun teh. Nya tah henteu sabenerna mah pangeran oge teu kitu lah istilahna mah. Nah aya nya emang kudu aman nu penting dibersihan lah dibersihan mah nya wajar gitu ya, cuman mungkin eta ge keluarga bade di bebenah nya tempat gitu. eta teh nya. Nya tah anu masalah nu ngenta sasajen aya nu kasurup datangkeun ka ngenta teu pararuguh atawa kumaha ngakuna ti dinya eta mah sabenerna ti luaran anu ngaku kadinya sabenerna mah gitu. Jadi mata lamun dieu ge tinggal ngomong bae tinggal lamun ayeuna deuk kieu pangeran mah henteu kitu gitukeun weh. Pangeran oge teu kitu nah maneh ngenta gitukeun we. Sedangkan pangeran nu berkuasa nah maneh nu leuwih berkuasa gitukeun we. Kan tadi wae oge anu nyaksian apa ge embung berkutik embung berbicara nah eta mah wanian ngenta sasajen keding gitu kan istilahna mah nya jang naon gitulah percaya nya urang ge nya percaya sih ayana gaib gitu kan tapi henteu datangkeun bebelaan lah gitu nya henteu datangkeun ka Allah keneh sama berdampingan cuman teu katingali nya gitu nya emang sih baheulana emang bener sih bangsa jin emang ngawarujud gitu ngahiji jeung jalmi gitu. Jadi intinya mah hasil dari cerita ini teh ambil sisi positifnya. Ya. Simak dengan baik-baik lah istilahnya. Simak sampai beres video ini, jangan sampai gagal paham. Ya mungkin gitu aja kan. Udah. Ya udahlah cukup. Terima kasih untuk syuting malam ini kita alhamdulillah lancar ya. Ya tanpa mohon ada dukungannya ya untuk channel kami Tetar Pasundan. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Saya Kang Adit. Kang. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.